Ih, si goblok teh kan kedebat di handap. Panas-panas teh euy. Saha teh nu kana teh si bubu. Abade ameng memang ieu mah. Soalnya abdi teh teman masa kecilnya bahasa dalam kandungan itu euy. Nae Roberto ke nae, cenah si gabuk we cicing we tamu mah tuh. Si abuk ge kan geus nolak. Cicing we cicing nepukkeun we heuh. Pi, jangan diongkiran Mang nya. Aduh, sekian lama saya kembali lagi ke kampung. Udah nyangan si Sabuy mah euy. Bang, punten hayang tomaros. Tumaros naonnya? Dari Bumina Sabuy paling mananya, Mang? Emang aya perogi naon gitu ke Sabuy? Abade ameng memang ieu mah. Soalnya abdi teh teman masa kecilnya bahasa dalam kandungan itu euy. Oh gitu sugan nu nagih hutang gitu mun nagih hutang mah kuing ge disungkrukeun gitu ka imahna. Lain atuh, Mang. Ek diantar moal sekalian. Ayo atuh, Mang, panganterkeun wing. Pi, jangan diongkiran Mang nya. Mang masalah eta mah kalem, duit hungkul tadi dia. Oke lah siap. Mang. Naon? Apanya Bumina Sabuy? Henteu. Atuh urang teh heula tuh. Ini heula aja geura. Ayo tuh ayo. Bagaimana cembang dia mah? Kalem ya. Si liwat ya. Ini Bumina Sabuy teh. Oh iya nya Ya, bunyi. sok goroan. Atuh ku amang panggoroan kan sok. Punten. Oh, Bung. Mangga. Saya tak Bung, euy. Ya, bejalanan neangan cenah. Rek nagih hutang meureun. Hutang. Semoga orang Bung. Sok kan kejero. Ini sih eta. Kajero cenah. Kajero buru. Kejero lagi picakan. Itu saha Bung gitu ya, orang mata apa? Bidang sare orang lagi kecapean, aduh. Geus dahar biasa ge anu sok. Yang sare geus dahar orang mah aduh. Aing naon mah baturan maneh masa kecil eta teh. Dahar maneh mah atuh wayah kieu palingan atuh jadi tunu. Setelah ngarti maneh mah. Pun lapar Ngarti geus sorangan lapar mah. Terus itu saha Bung? Kenalkeun atuh ka urang. Menya teu kenal ka urang maneh Sabuy. Sahanya euy. Teu birek urang mah euy teu bebeungetan ge. Ngaran saha tuh, Mang? Piraku teh Sabuy maneh teu kenal ka uing. Ai teh si Berto teh euy. Berto. Oh, anu baheula cak tai ucingnya. Bener tuh. Eta bener geuning maneh calakan eta otak. Oh, inget. Terus ku kolot maneh teh dicepretan ku etanya. Ku bedognya. Bener tuh. Kana tapakna teh dina bujur, hah? Lain ku bedog Sabuy. Aing teh naon dina pantat teh naon tapak parang eta anu geus dibeulem ku seuneu. Mun. Terus eta teh barang bawang naon atuh, ha? Roberto mah teh kumaha kabarna baik henteu? Iya Buy biasa uing teh kayak keingetan gitu ka maneh da lamun geuring mah teh moal ka dieu gitu. Oh, mun syukur atunya ari teh geuring mah. Atuh grabuka atuh eta oleh-oleh teh tuh yang nampa urang. Geura buka tempo atuh enggak nyaho. Gandeng lah. Itu babaturan urang mah cicing we. Pan aing dukeun jalanna oge, pan kudu ongkiran meureun. Maneh mah otak teh kana ongkir we jeung ongkir. Ongkir eta otak ongkir. Tah, iya oleh-oleh teh maneh teh Buy. Resep teh maneh nu kieu. Kieu. Aduh. Itu naon itu snack apa naon itu teh? Urang karek nempo nu kieu mah euy. Bug naon bug nu kieu bug? Apel. Oh, mun. Eta teh lain snack Sabuy eta teh udud deui maneh piraku teh nyaho. Terus naon eta di atas atuh? Ieu mah dina tas mah. Naon nya poho deui ge teh. Naon teh? Oh, samping keur maneh keur salat ieu. Kajina tuh lah samping ge. Geus aing teh jarang salat duh. Tah, geus pokona mah. Maraneh. Dah mah bug. Mau. Tong mana nya? Dah mah Roberto lah. Aya tuh sisa ucing. Bade moal. Tuh sawios we Buy tong sesa ucing sakalian we atuh sesa muning. Oh, gitunya. Oh, aduh sisa muning mah. Kumadek mah ieu ku abi di eta panyanakeun. Makan. Tekedah Buy, tekedah da atos abi mah tadi di jalan madang tadi teh. Nya atuh sawios atuh alhamdulillah atuhnya sang abi teu ka portalena mah. Terus atuh hayang naon atuh mah teh, hah? Hayang nginum. Aya priogi teh Buy euy abdi teh butuh kalapa teh euy keur eta keur panyakit mah neuneut teh euy. Oh, gitunya butuh kelapa.
Tadi natanyakeun eta ka si Gabung, soalnya saya tang sok nyokotan kalapa batur gitunya. Sok tanyakeun. Oh si Amang idinya. Mang kumaha teh Mang? Bejana dinya sok nyokotan kalapa aja teh. Bosdok nyokotan kalapa mah gitu sekalian gitu bade anter moal. Bener. Ngene antar si Gabung. Oh ya tuh, siap-siap lah. Ya tuh lamperan deh. Ampun awe teh, aduh. Gede ya. Ayo teh. Itu Mang. Ayo mah bawa dia jangan wadah kalapa. Woi, anak apa teh? Udah. Nanya. Saya Bang tah. Ayo Roberto tadi tak apa tah. Ya bugnya bener kan? Aja make nanya ka Uing, anu mana itu nu kudu dialana gitu. Pugu mana Bang? Ah iya beruntah, buk lah. Urang naiknya. Ah sabios Mang. Nah, mungkin Wabi we kan nabi nu. kan kamu udah raja kurang we. Buk kumaha tuh buk? Usaha buk. Kendai kurang we kurang. Kurang ih. Nah, si goblok teh karena debat teh ku aing we lah. Buh. Masuk tuh buruk nih. Ari mah gue karena makin itu mangga mana mah Daripada mana itu mata bodoh raja. eta pan kurang itu yang kalapa. Kamu tekenge, kamu mah cicing we nempokeun, cenah si Gabung we kenae. Ih, si goblok teh kan kedebat di handap. Panas-panas teh euy. Saha itu nu kalana teh si bugu. Ah mending keneh ku urang we Bu, atuh ngalamakeun bae si Mang Gabung mah cenah turun di. Mang Gabung turun. Mang kurang emang lah. Yang kagum sakieu mah. Nae Roberto kenae, cenah si Gabung we cicing we tamu mah tuh si Abug ge kan geus nolak. Cicing nempokeun we heuh. Keun bae atuh maneh teh sabuy kurang we, da urang nu hayang eta na ge, nu hayang kalapana. Keun bae Mang Gabung turun deui Mang Gabung. Astagfirullahaladzim Roberto. Ih, keras teh bejaan teh kenaik. Cina ku Mang Gabung gue. Kamu mah diam saja di sini ningalikeun. Bisi ku kumaha kan beres mulang gawe deh nya teh carape kan masih ku Mang Gabung. Wah, si goblok teh tadi debat we aya kabur kuno mantai teh tulus moy teh. Teuing bug euy. Ya, ieu geuningan nih asa kitu geuning asa nolak geuningan. Tadi nolak we. Kumaha tuh? Ih, mana mah heuras ya Mang Gabung nu naik ka. Cuman nu naik. Kuing we naik na, baru Ih, si goblok kana debat. Daripada tadi itu menang-menang kalapa, mending orang balik ke yuk. ayo balik Nasi Gabung. Ayo, Bang. jewang. Bung, dadah baiklah. Karena balik selak ini bawa. Aduh, kumaha turun si goblok teh. Aing tulus nih. Turun.